Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nyanggakeun pidangan dongeng. Sakadang kuya jeung sakadang monyet maling cabe. Wilujeng ngadangukeun. Ayeuna mah rada lila pundungna sakadang monyet teh. Aya kana 3 poena. Tapi akhirna sakadang monyet datang deui nyampeurkeun ka sakadang kuya. Harita teh isuk-isuk keneh pisan. Sakadang kuya. Sakadang monyet gegeroan bari nangtung dina batu lempar paranti moyan sakadang kuya. Sorana dialeu-aleu. Kuk. Aya anu nembalan di handap. Sakadang monyet luak liuk. Tapi sasaha. Sakadang kuya. Kuk. Aya anu nembalan deui. Sakadang monyet culang cileung. Angger. Sasaha. Pok deui ngagerowan. Sakadang kuya. Kuk. Barang kadenge sorakku, jempol sukuna utek-utekan. Disangkana anu nembalan teh jempol suku manehna sorangan. Kuning mana anu nembalan teh? Manehna urikeun ka uing. Cek sakadang monyet ambek kana jempol sukuna. Dipek-pek sia ku aing. Sakadang monyet nyokot batu sagede peureub. Tuluy dipek-prekeun kana jempol sukuna. Atuh sakadang monyet teh jejerewetan nyerieun inung suku. Gek sakadang monyet diuk dina batu bari ngusapan jempol sukuna anu rada ngabareuhan. Keur kitu kurumuy sakadang kuya datang tina handapeun batu. Olo sakadang monyet, kamana bae atuh? Manik kakara katingali? Ceuk sakadang kuya bari nyampeurkeun ka sakadang monyet. Nyaeta uing teh geus ulin kurelengan leuweung di dieu sugan aya hakanon anu ngeunah. Tembal sakadang monyet. Manggih henteu. Panggih cabe mani baleureung teh. Cabe nya? Kabeneran atuh? Puguh asa geus lila uing teh henteu ngadahar cabe. Di mana nu aya tangkal cabe teh? Sakadang kuya penasaran. Di kebun patani. Lamun sakadang kuya hayang, hayu urang ngala. Da uing ge hayang. Ah, mung di kebun patani mah sieun ku patani, komo sakadang monyet mah sok gandeng ari barang hakan teh. Moal gandeng. Urang di sisina we ngalana oge ulah ka tengah. Apang kebun patani teh lega. Mung sieun. Sumpah uing moal gandeng. Jeung lamun kapanggih ku patani urang lumpat engke sakadang kuya digandeng ku uing. Cik sakadang monyet ngayakinkeun sakadang kuya. Nyaon ieu teh? Sumpah piraku uing ngabohong ka koyot. Hayu atuh ari kitu mah. Bring atuh sakadang kuya jeung sakadang monyet arinit ka kebon patani. Barang nepi ka kebon patani, nya bae katembong tangkal cabe sakebonan, cabena geus bareureum deui. Jelang sakadang monyet ngaluncatan pagar. Ari sakadang kuya moncor kana sela-sela pagar anu carang.
Geus kitu mah derbae dua nanangah kanan cabe mending awas-was sareuhah ladaeun komo sakadang kuya mah tangka cirambai bakating ku lada tapi terus bae ngakanan cabe lada oge lada ngonah cenah kawantu kakanan anu langka keur maraneh nama cabe teh keur kitu anu gorowok teh sakadang monyet ngagorowok syaha lata-lata syaha lata-lata cenah maksud nama seuah lada-lada Syat, ulah gandeng atuh bisi kadengengan ku Patani. sakadang kuya nyarang tapi sakadang monyet teu beunang dicaram angger bae gogorowokan syuha lata-lata syuha lata-lata syuha lata-lata harita Patani keur ngareureuhkeun capek di saung barang ngadenge anu gandeng ditungtung kaler kebona gua ti buburan jak hudang. Oh salah cek pikirna aya anu ngaganggu kana pepelakanana ngarawel pangilang awi sadepa tuluy ngagidik kalbah anu gandeng teh katenjoeun ku manehna aya monyet keur ngawas-was ngah kanan cabe. Beunang sia anu sok malingan cabe aing teh. Cek Patani bari ngudag sakadang monyet lompat ditenggor ku pangilang teu beunang tarekel sakadang monyet naik kana tangkal asem terus diuk dina dahan pangluhurna ari sakadang kuya mah teu bisaeun lompat nyumput kana dapuran cau Patani nyampeurkeun kana lebah tangkal cabe anu diranjah ku sakadang monyet jeung sakadang kuya ari datang berekat enjo sakadang kuya keur nyumput dina dapuran cau nyumputna teu buni kalah kahuluna we nu ngelok teh ari awakna teu dibunian atuh puguh babari kepanggihna ku Patani ieu geuning hiji deui anu sok raja kebon aing teh ceuk Patani bari newak sakadang kuya ditalian tuluy dibawa ka saung sakadang monyet nenjokeun sakadang kuya anu dibawa ku Patani hatena mah seuri puasnya bongan sok hayang menang sorangan ceuk sakadang monyet dina jero hatena manehna ngarasa bunga pedah geus bisa males ka nyeri hatena basa ngalanangka jeung cau tea sakadang kuya tuluy dibawa ku Patani ka imana cak hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.